aya jelema tukang kayu kaleuweung barang endek ngalah kayu aya suara maung ngaraung-raung cek anu endek ngalah kayu teh sigana ieu mah maung kabinasaan di teangan bener maung keur dililit orai. Masya Allah ti suarana kenceng ngagaurna orai beuki ngencengan rada lalaunan orai beuki ngencengan hampir geus eueuh soraan cak anu ngalah kayu lamun teu disalametkeun ieu maung paeh hasanang lah geus langsung golokna dibuka dicabut ditebaskeun ka hulu orai misah hulu orai langsung kendor maung ngomong hatur nuhun manusia cacak teh aya anjeun anu nulungan asana meureun ajal kula di dieu kulantaran aya anjeun geus nuhunna ge nuhunna deui ieu mah jangan buktikan nuhun kaula eueuh deui kula salila hirup anjeun endek ngahadaman anjeun ngalah kayu kula milu kula numang mawakeun anjeun ngalah cai kula milu kula numang mawakeun sagala rupa salila anjeun hirup kula endek ngahadam cak manusia ulah kula mah lillahi taala henteu tetep kula mah endek ngahadam bae ieu latar belakang ngahadam naon lantaran kula endek males kahadean anjeun henteu kula mah teu kudu dibales henteu kula mah maksa endek ngahadam tapi moal ngaganggu moal bejakeun ka keluarga moal ngaganggu lamun urang lembur nyahoan bejakeun ka ulang lembur salila hirup anjeun kula dek ngahadaman moal ngaganggu bejakeun ai kitu onaman atuh berangkat ngalah kayu bener di pangmawakeun oh keluarga geus kaget abah bareng jeung maung woi abah sih hade pamajikanna ge geus ngoncian maneh abah sian naonan ieu babarengan jeung maung akhirna ka jero bebeja ka pamajikanana maung ditulungan tadina deuk paeh ayeuna maung terima kasih dek ngaladen dek ngahadaman ulah sieun ka pamajikanna ka anakna ji atuh kitu ge moal nyana geus sumpah moal naon ya itu aya kitu onam alhamdulillah maung dihareupeun lawang kieu beunggal poe kegiatan-kegiatan eta jelema dibantu ku maung alhamdulillah keluarga jadi bunga ngalah kayu nu mawana geus teh hese cai kitu keneh dan lain-lain sebagainya aya urang lembur ngomong sing hade eta maung dibejakeun maung ieu mah lindeuk moal nanaon maung ieu mah lah ngaran-ngaran moal cek ngana moal akhirna aya oge nu nganasehatan mang tetep bae ai maung mah maung bae ulah osok ngahiji jeung maung ieu mah nyana mah terima kasih lantaran tadina disalametkeun geus bales budi nyana tah maung mah aya bejana pugu sabager-bagerna maung weh anakna jadi hakan bengan kenteng doang teu dihakan maung moal sabodot aing mah geus nganasehatan ka maneh geus alhamdulillah aman-aman bae satu ketika eta jelema ngalaku suluh kaleuweung pas deuk balik tunduh luar biasa akhirna sare heula di handapeun tangkal kayu meujeuhna we 10-20 menit sare aya laleur nempel di pipina ku maung digebahkeun make suku atuh laleur hiber meunang 10 menit datang deui tah laleur cak maung ih sia deui ulah sok ngaganggu ieu mah dunungan aing dikoet deui make suku hiber menang 10 menit datang di goblok sia datang di ngaganggu kadunungan aing awas ya tungguan ku aing sia awas siksa sia ku aing mau keluar mau batu gede
mau batu gede mau sia awas sia ku aing sekali dua kali sia teu nurut ka aing awas sia ku aing dihajar make batu gede buang alhamdulillah paeh ka di sia paeh jeung jelema-jelemana selesai anakna datang ka dinya kabeh carerik mana tuh dibawa ka imahna ya Karim cak nu nganasehatan teh tadi ge aing geus nganasehatan ka sia sababaraha kali kade babarengan jeung maung mah kade sakitu niat bagus lain deuk maehan dunungan sakadar deuk maehan laleur tapi akibatna nyana ge jadi korban. Nah diurusan mau main indit kaleuweung deui jatah tadina ge salilah hirup doang indit geus tah ieu urang sing hade maung teh aya dua rupa aya maung leuweung aya maung nagara kade maung leuweung mah geus jelas maung leuweung mah geus jelas tah mah ti jauh keneh aya maung urang bisa lumpat ieu nu bahaya ge maung nagara saha kieu maung nagara tah nu tadi nyambut maung nagara eta bupati teh raja maung presiden wow belah ditueun raja eta maung eta mata kukula ditoel geus bandi sing ade ulah sok jeung maung iraha kula wauh jeung maung teu kahardian nya digegel sia Subandi awas kukula dinasehatna teu kahartieun kunyana wah ya sok macem-macem bae jauh ieu kula mah teh boro-boro boga jampe maung ya teu boga emangna Syekh Mansuruddin mun Syekh Mansuruddin mah bener bae datang ka Lampung kemudian aya suara maung sarua ngaraup-raup cak Syekh Mansur ieu mah maung kajen kumaha ge barang di deuleu bener katimpah kayu minta tulung Syekh kula minta tulung ieu kunaon bisa katimpah kula keur ngiuhan panu bisa katimpah kula hees tah nu mantak ge maung bae hees katimpah kayu komo ieu ngaji hees geus galedeg nu datang geus lain takal kayu deui ieu Syekh Mansur ditulungan ku Syekh Mansur Syekh Mansur teh janji ya janjina naon pokona kula moal ngaganggu ka anjeun lain ka kula bae ka anak incu anjeun lain ka anak incu bae pokona ka murid-murid kula lain sakadar sakitu pokona asal aya nu nyebut Mansur Syekh Mansur buyut Mansur kula nyalametkeun oke eta ku Syekh Mansur dikitukeun doang teh kayu sakitu gedena make cinggir ngagulik maung ge gideg maung eta si tanaga gede amat aing ge aing sakieu gedena katimpah kayu henteu bisa oja tapi eta ku Syekh Mansur mah make cinggir doang ya Allah ya Rabb Haji Pendi ge ka awewe make cinggir geus kataekan nya eta kamari aya si Mbak dikiteu di koet mawa batu ka imah Dailah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sing hade orenganan aya maung nagara maung letik RT maung keneh eta ge anakna eta anak maung sing ade naik ka luhur camat nah ieu mah rada bareubeuh ieu mah da lamun geus nu tadi woi eta mah tuara teman nu tadi mah kadeuleukan awakna ge hampir kos maung bae gitu komo nu di ditu nama waduh sakali ngagrem awas jadi bere tanda tangan awas eta mau ngaranna wah sakali tanda tangan awas ya runtuh kabeh eta maung lamun maung leuweung ngadaharan jelema lamun maung nagara ngadaharan ilmu ngadaharan kamangpaatan ilmu moal beres jelema ngahiji jeung maung mah lamun kiai ngahiji jeung maung teh nyebut cau kiai eta mah cau pan kiai jadi kiai ya henteu mah ieu mah cau Kifudoli kos kitu Kifudoli tah teu bisa disebut cau nya tah sia teh Kifudoli
kakarek diberi 3 juta doang ku bupati jadi au. Waduh, 2an tah jeung Ki Nurjaya. Mana mah Ki Nurjaya mah ngan 2 juta. Geus au ya. Ya Allah ya Rabb. Atuh komo anu mau proposal. Moal beres.